anu jelas ulah boga tekad moal kawin lantaran Allah benduan jasa ka jelema anu henteu kawin teh ka jelema nu teu kawin teh benduan lantaran teu boga turunan anak teu boga turunan saeutik bakalna umat Islam anak saeutik ketika diserang ku Yahudi ketika diserang ku kafir ku Kristen saha nu deuk ngalawan lamun tekad maneh moal kawin bahaya ya awas ulah boga tekad kos kitu kawin opat ya aju saurangna anakna 24 jangan lawan kafir cekang gini mulamun tekad kos maneh kitu kabehan salembur tekad kos kitu kabeh atuh boga anak di mana deuk di mana panca Kangjeng Nabi tanah salu al wadud nikah maneh pilih nikah tanah salu nyeun turunan ka awewe nu loba anak urang mah kuarieu mendeuk nikah sabaraha eta turunanna ngan dua nah ai meuli kotok mah boi rendai ye di Bali ai kotok hayang rendai ai anak hayang saeutik tolol tah budak kuduna nurutan kotok kawin ye itu turunanna 24 pasti loba ya yang ieu eta kudu kos kitu tah mantak eta bangsa kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aturan kabeh teh bagus. Coba kumaha mun Yahudi nyerang ka urang. Lamun Kristen ku ari Amerika nyerang ka urang kitu mah ayo loba papan anak kada sia teh lah. Ayo geus kabeh anak perangnya naon. Beak. Beak tah. Peluruhna tinggal bapana jeung aing gelut ya. Gitu kan. Coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana. Mantak ge kuduna nu loba boga anak Kangjeng teureuseupeun jasa boga tekad teu kawin Kangjeng teureuseupeun jasa boga anak saeutik nu loba kawin anak loba ih sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan kok kiai nyaho Masya Allah ku bararodo Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba tuh siapa kos gitu. Ieu mangga sababaraha kali pertanyaan kos kieu ye can kahalal arti bae ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, itu kos bank kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah. Dek syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100 M urang 1 M tak urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu pode teh ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan
geus enggeuna untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang dek dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu teh hayang untungna doang per kilogram dibere 1000 ai modal kabehan nyahotan teu mun 10 urang jadi sering sabaraha duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teuk ceuli aing datang ka kitu bae cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngarebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokadar itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulanna kadang-kadang sok dibere urang teh gitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere geus eta mah karna Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun hayang untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye cek tukang emas ayu orang babarengan ayu sabaraha dinya modalan ye nukula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ayu urangna doang mah nu nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 ya geus jadi engke pembukuanana tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagang namanya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian nya tak berarti ya orang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tak iya rugi bulan manu rugi jadi ai kerugian dina bulan iya kerugiannya 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek henteu sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu jaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian, si B sekian, si C sekian, si D sekian. Nah, si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A, B, C, D, E dah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain unda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara dia lah yang mesti kabulu bahaya cenah ya duit cokot embung rugi eta kos kitu riba geus dikieu-kieu ge riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadiekeun bae ka aingkeun. Ahli waris tuh lantaran eta termasuk tirkah. Jadi bagikeun ke ahli waris, bayarkeun heula, aju bagikeun ka ahli waris.
Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama? Permintaan waktu menang baik hutang emas ngan ku emas deui. Mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui. Tahun kamari hutang 10 gram kuari ge 10 gram. Kabeneran hayang ku duit baik tinggal diduitkeun we sabaraha duit. Ya geus kitu mah teh mah geus babarina deui. Beres. 2 ayat nyusul ayat nu kamari. Urang mah teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jadi teu nyaho kumaha mimitina aya-ayat ieu. Dan kajenting teu amprok lantaran urang dibere taufik ku Gusti aju kuari ngaji di dieu tah nyaho ieu bakal asal usul ayat ieu geh nu nyaho ge nu ngajina di jero nu ngaji di luar mah tuh ambalaya jeung kopi jeung sate jeung wudu semacam-macam malah wauhan kene ka tukang wudu jeung ka kiaina eueuh masalah sabaraha tahun ngaji sia ka Ciongok geus 8 tahun geus wau jeung kiai can nyorang sia wauna jeung tukang sate lumayan sakitu aya kahayang ieu mah kieu ieu nya diturunkeun ayat ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu ayat 3 rupa sabab malah cek sawareh mah 5 nomor kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad ai cak lalaki aing teu bebeja besi salah ai bebeja aing isin sabenerna tapi ditahan-tahan ge mending bebeja bae hayang lempeng hirup aing hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi sumping ka Kangjeng Assalamualaikum Waalaikumsalam di mana cek Kangjeng Rasul kula deket di dinya tah sekitar 1 kilo katuan oh alhamdulillah aya naon hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu ih atuh teh cek Kangjeng mah bendu sagala ayo gerak tuprak ini iza asobtu minal lahmi intasartu wa akhadatni syahwati faharamtu lahma kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gacang lah ingat itu dibejakeun kumaha jadi dituna kieu Pak atuh kumaha itu sok aya-aya we tah gara-gara ngaji pan jadi nyaho tah. Berarti buntut teh jampe. Ulah dikamamanakeun sing ada buntut. Orang ngarti ditu lah ieu. Cak nu kolot tuh tinggalin aing geus tiba heula aja. Tapi nu aku nu teu mah pago. Kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui? Si barang si kupat teu ngadengieun cak Kangjeng Nabi. Sekali dia teh cara kula ieu bebeja ieu. Ini idza asabtu minal lahmi intasartu. Kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntutna nah ieu mah gaceng we geus kula mah kontang. Di mana gaceng wa akhazat min syahwati
kula mah aju gegeran teh ka pamajikan keur dihaulos daripada acak-acakan. Ieu kula ge cak awewe teh cak awewe. Monyong ngaji kos kitu banyak. Di ditu na kos kitu kumaha atuh. Nuantat cak eta lalaki fa haramtul lahma. Lah, ulama geus teh ngaharamkeun kana daging. Sebab asal kadahar daging gaceng, asal kadahar daging gaceng. Haju mending mun pamajikan aya mun eueuh. Terus ulama haram ta daging. Ye, cek Kanjeng Nabi atuh urusan sia. Urusan haram atuh lain deui. Ulah sok aju ngaharam-haram teh mah. Ku sebab jangan dar daging gaceng atuh teh mah urusan besia. Kanjeng Nabi sok aju ngaharam-haram. Tapi Kanjeng Nabi encan turun ayat mah dan seukur tungkul. Tungkul lamun bebejana ka Kiai Golkar mah wah sia. Barang ngeunah. Kanjeng Nabi tetep layam tiku anil hawa in wa ila wahyu. Yuh can aya wahyu mah tetep tungkul Kanjeng Nabi mah. Oh gengnya jadi bahaya. Mun lainnya na doang misalna si itu gitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urus. Aya deui diriwayatkeun ti Anas makieu deui anna faron min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sirri. Sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping ka garwa Kangjeng Nabi. Wah, orang Cikupa mah teh nyeun garwa. Naon cenah garwa? Pamajikan. Ino ka garwa-garwa can budak. Pohara jasa teh mah kampung lagi. Daratang ka pamajikan Kangjeng Nabi. Ngan ulah bikang we joreng asa teh mah ka bikang lah Kangjeng Nabi. Waduh sakumaha eneng. Tapi lamun dirawat hidang mah pasti ka bikang. Bahkan lain ka bikang na ka ewena. Geus kitu bae mah bahasa ngaranna geus. Sia ka dieu jeung ewen teu. Aing ngadengena ge garetek. Tapi di ditu atuh geus kos itu kitu bae. Bejakeun ka bupati lestarikan. Macam-macam di dunia teh bahasa atuh ngaranna. Kajen teh ge lempeng-lempeng ge kitu deui. Tah, sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros. Ning, hapunten. Ai kami mah pan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah, instruksi perang. Babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian. Ai kitu mah pan sehari-hari teu pernah isin. Ieu bae bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nu sirna kumaha teh sehari-hari. Dijawab ku pamajikan Kangjeng Nabi bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu. Penting nya nama salat bae. Datang ka barareu isuk-isuk salat duha tidinya instruksi beres eta terus zikir bae maca Quran teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun mere jalan lurus soal politik soal ekonomi soal budaya teu eureun-eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi asal Allahu Akbar salam salat asal Allahu Akbar salam salat ituah Kangjeng Nabi makos itu maca Quran teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren malah sok kakuping di dada-dana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi eta kitu Kangjeng Nabi mah kitu Kangjeng Nabi mah ngaharuleng beta sababaraha kelompok sahabat teh harus deui ke ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-hari na dibunga
Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon, tara aya kumaha-kumaha naroskeun dinten ieu aya naon, diantarana aya korma sabelah, dahar sabelah korma. Mun aya hiji bagi dua jeung kami, mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi mah. Ngaleueutna cai sakedik mah. Sangkilang jangkung urang Arab mah eta kitu cangkirna leutik. Ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede. Sebaliknya jadi. Masyaallah. Gitulah nya dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana. Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasur, tara make spring bed, tara make anu kamari ieu di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa, tara make bangsa kapas-kapas setan. Buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah di tonggongna urut naon, urut baralak nu pake ampar. Itulah Kangjeng. Dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae, ayana beureum dianggo beureum, aya hejo dianggo hejo, kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku naon kitu, aya nu nyuhunkeun dipasikeun, aya nu putih ngan sesering mah Kangjeng Rasul mah putih. Jadi didongengkeun tak kitu peutingna, beurangna, daharna, minumna, sarena, pakena. Eta didongeng cak sahabat pohara amat Kangjeng. Dek nurutan Kangjeng lah. Faqala ba'duhum la atazawwajun nisa. Aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae. Waqala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah. Ngaganggu ta daging. Cek sawareh deui waqala ba'duhum la anamu 'alal firas. Aing mah geus sare moal make amparan dek di mana bae geus turutan Kangjeng Nabi. Tak kabeh kararitu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi. Fahamidallah wa asna alaih. Cak Kangjeng Nabi. Kunaon haju karari itu saturut-turutna bae. Teu puguh urang mamanana, teu puguh tatanyana, datang saturut-turutna bae ke heula. Maksudna deuk naon eta nya kikituan. Cak Kangjeng Nabi ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza. Nanaonan eta sahabat ngomongna teh moal kawin, moal ngadahar daging, moal make amparan, salu nitah teh kos kitu lakini usolli wa anamu. Pan kuring ba salat sare, wa asumu wa utiru puasa buka, wa tazawajun nisaa jeung kula biasa kawin, malah sabaraha nu dikawin ku kula, make jeung moal kawin sagala saha nu nitah. Paman raghiba an sunnati falaysa minni. Sajelema anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula. Cekang jadi marah Kangjeng Nabi. Saturut-turut bae teu pararugu ngikut. Tuh, ieu ulah saturut-turut tah. Plong bae urang nah, lumayan cek urang ieu. Berarti teu kudu kitu cenah ieu. Asana pitah dahar bae kajen gokongan. Kangjeng Nabi tenang. Dua. Katilu kieu riwayat ti Anas keneh. Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati. Tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kangjeng Rasul. Tilu golongan, tilu bani, sumping ka istri Kangjeng naroskeun tentang ibadah Kangjeng coba kami hayangnya. Dibejakeun ku pamajikan Kangjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kangjeng Nabi. Isuk-isukna salat duha. Terus lolobana puasa bae atau ngentelan beuteuh. Tidinya zikir bae maca Quran bae.
Teureun-eureun Bapak tahan jelema Kangjeng Nabi mengelurus-lurus ngalempeng-lempeng ngajakan ka sorga ngajauhan neraka kitulah Kangjeng barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha jatnyana sakitu Kangjeng Nabi magis ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal tapi ibadah masih make pohara luar biasa wa aina nahnu minan nabi ai kuring eta dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi atuh teh tai kuku naon penting kami mah molor bae berang kami mah atuh isuk-isuk atuh uduk barang saeuting lepet eta teh encan dahar jam 10 dahar jam 1 ngawadang jam 5 dahar deui peuting mah ngabaso jeung bubur ayam abo tama budak kebodongkol eleh tama tuh itu panggilnya ya Allah Kangjeng Nabi mah kitu kena cekeun teh cekeun nu tiluan nu aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana teu tai kuku nacan sedengkeun urang mah can aya jaminan pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi tapi eta ibadah teureun-eureun ai urang kumaha kiamat nah urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep kudu kumaha ya urang kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa ana ama ana ma fa ini usallil lail abadan kula mah deuk milih beurang onam lah peuting baduk salat bae datang ka paeh kula peuting deuk salat bae nurutan Kangjeng cekna saurang deui wa qala akhir ama ana ma fa asumudahro wala ubtiru aing mah pokona mah saumur hirup aing teh puasa bae moal buka-buka aing mah wa qala akhir cek nu katilu ama ana ma fa tazilun nisaa wala atazawaju abadan aing mah deuk ngajawan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae Pajah Rasulullah, sumping Kangjeng Rasulullah. Maneh keur ngarobrol naon? Emang aing teu ngadenge. Cak Kangjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing. Kula sok kabandingkeun ka kula. Maneh mah maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah. Kula sok poporaan deuk salat bae usah penting-penting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin. Antum alladzina qultum kaza wa kaza amma wallahi inni la aqsakum lillah wa atqakum lahu kuring leuwih cieun ka Allah leuwih takwa ka Allah lakinni asummu wa utiru wa usalli wa arkudu kuring puasa buka biasa jeung teu terus-terusan puasa kula mah cak Kangjeng Rasul teh Senin Kemis ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu poe Kemis ge henteu kumaha kondisi bae moal terus teu bagus teh kos kitu. Kemudian maneh moal kawin sedengkeun kaula wa atazawajun nisa. Awas paman ragiba an sunnati falaysa minni. Jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus. Lain golongan kula anu sampurna laisa minni. Dengekeun kumaraneh kabeh. Lamun maneh peuting naon gitu sapenting salat bae paling kekuatanna 3 peuting sia. Kadituna kawal dibawa ka usada insani ka jeung kumaha. Gring sia. Cak Kangjeng Nabi siap puasa bae heuh kuari puasa bae ieu. Sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kiceup bae. Ulah potongan sia mah ulah puasa. Lain deui sia mah. Sebab sia mah urang mana sia? Anci kupak. Mau di kupak. Ulah. Aisyah di mual kawin atuh kumaha rangda hooh. Urang Lampung loba nu putih. Urang Brebes anggilang harideung ge atuh lalesang. Anu jelas ulah boga tekad moal kawin. Lantaran Allah bendueun jasa ka jelema anu henteu kawin teh. Ka jelema nu teu kawin teh bendueun lantaran teu boga turunan, anak teu boga turunan saeutik bakalna umat Islam. Anak saya ketika diserang ku Yahudi, ketika diserang ku kafir, ku Kristen, saha nu deuk ngalawan. Lamun tekad maneh moal kawin, bahaya ya. Awas.
ulah boga tekad kos kitu kawin opat ya aju saurang anakna 24 jangan lawan kafir jakang ngina mulamun tekad kos maneh kitu kabehan salembur tekad kos kitu kabeh atuh boga anak di mana ndek di mana panca Kangjeng Nabi tanah kau tanah salu al-wadud nikah maneh pilih nikah tanah salu nyeun turunan ka awewe nu loba anak urang mah kuarieu mendek nikah sabaraha eta turunanna ngan dua nah ai meuli kotok mah boi rendai ye di Bali ai kotok hayang rendai ai anak hayang saeutik tolol tah budak kuduna nurutan kotok kawin ya itu turunanna 24 pasti loba ya yang ieu eta kudu kos kitu tan mantak eta bangsa kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta aturan kabeh teh bagus coba kumaha mun Yahudi nyerang ka urang lamun Kristen ku ari Amerika nyerang ka urang kitu mah aya loba papan anak kada sia teh lah ayo geus kabeh anak perangnya naon beak beak tah peluruhna tinggal bapana jeung aing gelut ya gitu kan coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana mantak ge kuduna nu loba boga anak Kangjeng teureuseupeun jasa boga tekad teu kawin Kangjeng teureuseupeun jasa boga anak saeutik nu loba kawin anak loba ih sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan kok kiai nyaho Masya Allah ku bararodo ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ieu teh nu keur dipergunjingkeun di internasional lain nasional internasional kadanya ku Indonesia ya ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa di Amerika dimasalahkeun di Inggris dimasalahkeun di Jerman dimasalahkeun di Perancis dimasalahkeun sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tampa neuleuh ka sisi ka dieu perang lillahi taala kuat jasa tas sunni teh matak Amerika tewanian nah wahabikeun heula deuleu Arab diwahabikeun mah epes meer matak tek ka Indonesia dibentuk didanaan ku Arab didanaan ku Syiah wahabikeun Indonesia membuatlah partai PKS meleg Wahabi aing ngomong lain lalagaan ye besi aya nu PKS pencet di dia ya. Pencet kiai mengening anak kula. Bajet, potokna pencet. Besi pajar bohong dengekeun ye. Amerika teh kos kitu tah. Masuk melalui birokrasi. NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur. Aya mah tinggal aya doang kadenge ku urang ngajengek NU henteu kadenge suara NU henteu naon sebabna geus dikaluhan ku SBY dikaluhan ditarik tangitik kieu ditarik heuy kebo dongkol ya tinggal oe-oean we dihandap teh orang-orang NU kiai-kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat termasuk di Tangerang teh keur memperhatikeun kok oe-oean sih teu bisa daya teu upaya kitab rujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur roboh tufah nihaya minhaj ditilep teu meunang pake rujukan kudu make kitab karangan Al-Qaradawi iyalah PKS matak mui leluasa depang leluasa nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia dengekeun ku Celisia ye ieu teh dek naon lain sakadar sakitu di tukang Amerika dek nyerang tangheulana Cikupa
Ai nurunkan deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkan supaya bebas pula aya aturan Al-Quran mahnya Islam liberal dongkol merendahan kos itu mulainya na ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekal ku pemimpinna masing-masing Kristen pasturna nu ngomong uskupna nu ngomong Islam kiaina nu ngomong ustadna nu ngomong Katolik kitu keneh kardinalna nu ngomong dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomong nah pemimpin-pemimpinna sedangkan Kristen Katolik Buddha Konghucu teu dianggap di Indonesia nu dianggap adalah kiai-kiai salaf maka ku ayana kitu mesti dirusak hese ngarusak geus dimodernkeun di zaman Soeharto tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae cal deui aya eta loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi taala nu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika dengekeun ku Chelsea aing ngomong ya anjir sareurik Jajil, mulai ngoceh. Diperhitungkan kunyana terkuat di Indonesia Gus Dur. Sakedeung deui sebab geus kolot dihitung kunyana. Hormati Gus Dur, bener bae. Dicanda kuno maha kawasa, geus kumaha tuh geus kitu kaayaanana. Saha tuh ngomong guari di Indonesia. Kadenge pepeletekan anu ngeritik terhadap pemerintah. Kadenge nu ngeritik terhadap agama di urang teu aya. Kadenge nu ngritik di berbagai aliran-aliran organisasi teu becus karasa kuari eueuh Gus Dur lain urang teh terlalu Gus Durian lain maning kaduren aing mah tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur teh ya eueuh nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah sugan nu noel ka organisasi sugan nu ngritik ayana ieu berjalan di Indonesia teu aya kuari teh sebab NU nage di kaluhan cau ya organisasi ya berbagai organisasi Wahabi ngeri di Indonesia timbul azaitun geus dipersiapkeun kunyana di jerona jang ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah jelona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika bentukna azaitun teu kumaha coba tinggal ngitung tahun 2 tahun 10 tahun dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah bere duit yayasankeun gaji kiaina supaya naon geus leeh cara disungo di Arabia satu suara Wahabi ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika. Iyalah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh. Ngamantak hiji ahli sunnah wal jamaah na nu keur diacak-acak di luhurna NU, di parlemen, di handapna, di naon kitu ngaranna dijieunkeun yayasan, dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerah. Mulai ngomong, apa itu wali? Enggak ada wali sesungguhnya, bohong itu. Kenapa itu pakai mazhab? Apa-apa? Lihat di negara luar. Nggak ada mazhab cuma di Indonesia. Salah itu. Ngomongnya di berbagai media. Media cetak, koran, majalah, media elektronik, televisi. Sangeunah nanyana. Kiai nak kuari. Encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gus Dur. Nggak kumaha deui. Maning dihudangkeun wae eta Gus Dur tulangna. Gus, bangun. Ini acak-acakan ini. Bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa eueuh nu di deuleu. Eueuh nu di deuleu ieu teh. Deuleu Jakarta mana? Deuleu Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanana saha? Tapi ayah selenting bawa nih angin masih kayak ayah di Jawa Timur dipakai kasihan ayah hiji, di Jawa Tengah ayah hiji, di Jawa Barat ya termasuk ayah hiji,
nu jadi panutan umat anu sabodo teuing siai gergeteun deukeun teu ge ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi can kuateun tah ieu urang si hade melalui majalah-majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa urang titah jadi Wahabi sok ka masjid dibarere urang selembaran-selembaran titah maraca ka Wahabian. Tak iyalah ya di Indonesia ya. Nah, itu tujuan anak asal sekian persen jadi Wahabi, mulai Amerika nyerang ke Indonesia. Selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat, moal wanieun Amerika. Sebab naon? Sebab nungaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit. Beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah. Ieu nu mantak berkoar ge, berkoar. Asal diberi duit ngomong teu diberi duit, cici. Asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Ieu nu mantak gararaga kunaon ieu? Amerika mere duitna gede jasa. Termasuk CI mere duitna gede jasa. Kok Syiah aman sih? Kok Syiah aman sih? Tinyaho sejarahna nu mantak Syiah aman, bahkan berkembang di Indonesia. Bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan Syiah. Numantak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang cek teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana. Kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal apaan saheula. Besi endek daftar ka aing sia Ustad. Nah lumayan cek Ustad tolong diketrok sia kuing. Kebelah dituna Avanza kebelah dituna Innova asal asup. Itu keneh jaringan jil. Wah, duit ambalaya di dieu. Asup urang ka Azaitun, hayang ngabangun naon urang. Ieu teh deuk garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan. Datang ke zaman SBY. Guari terus-terusan ngan kadeuleu rapuh kuari, rada kadeuleu rapuh. Rada dekade rapuh, tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bahaya tong. Ieu rencana kos kararitu. Orang-orang Yahudi jeung Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salak jangan bahaya caknya. Maka kuari terus penyerangan melalui Wahabi. Apa itu mazhab? Apa itu wali? Enggak ada itu yang namanya wali. Enggak ada. Mungkin bakal aya debat. Bakal aya ya. Mungkin sababaraha bulan lamun siap atau engke tahun hareup geus dipersiapkeun sebab aya nu galak jasa mencerca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencaci maki Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, mencaci maki sahabat-sahabat, mencaci para wali-wali Allah. Kuari keur dibidik bae, geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan. Lain lalagaan di Indonesia teh keur perang, mantak beusi aya PKS cikem. Geus bae ulah sieun-sieun, mantak naon ge eta kegentongna. Awas ulah dibere ember, ulah di ember. Oleh ember teh embar. Awas ya lain lalagaan PKS teh jahat, bin jahat. Lain lalagan teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon. Sia kunaon hirup di lembur ka kota tuh. Ieu mah lain naon ngajelaskeun sing hade beusi anak urang jadi PKS. Sakitu doang bahaya nyana ngomongna kasihan amat cenah cek nyana ahli sunnah wal jamaah. Aduh. Beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali. Bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih. Enggak saksian jeung aing sia debat jeung aing. Aing moal mundur saya tik-tik acan beusi aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru. Pintu aing sieun. Aduh, da ieu sing hade nya, sing hade lain lalagaan di Indonesia teh. Geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah. Tubuh pemerintah ieu soal agama, ieu mah soal agama. Aing kitu soal birokrasi lain sabodo. Agama acak-acakan nu mantak mana aya baheula mah pasaling-singan urang teh dina kiblat aya. Mana aya pasaling-singan dina Ramadan teh aya.
mana aya pasalingsingan dina tolak teu aya. Satu suara, tiga tolak. Wari diacak-acak. Tolak 3, 1. Tolak marah terjadi. Iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara. Tolak 3, keur marah jadi bae, babok jadi bae. Kuari acak-acakan karasa takut ceuli sia. Ieu gara-gara tangkorak PKS takos kitu tah. Bodoh. Kotokna. Cenah kiai ieu nih hieu nih sarua bisa dipancung. Di harapan dipancung gua. Si Sarwiti. Nah. Cakangjeng Nabi make jeung boga tekad moal kawin. Lamun sia boga tararekan teu kawin teu anakan. Lamun teu anakan kumaha Yahudi nyerang, kumaha Nasrani nyerang. Deuk saha ieu anu bakal mempertahankeun agama. Sing loba boga pamajikanana, sing loba boga anakna. Batak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe, teu boga anak teu kawin deui. Epes PR sama nu kitu. Kawin. Cenah marah, tinggalkeun. Wara rese teuing kusnyana doang panggelisna doang. Iya mah kumaha. Mun perang kumaha. Iya boga kanjut dibawa doang di rugi jasa. Bicara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak. 12. Eta di nu ngora nu kolot 17. Mantap. Itu sia geus kawin sabaraha geus 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak. Aju rencana nya ulah cenah nu kolot can mere bae. Datang ka Kibenen sia moal diizinan. Datang ka orai jangjangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal diisa sia. Datang ka monyet bisa silem. Moal diisa sia, nekat sia. Nyandung. Mun nyana embung dicadung, tinggalkeun. Eta kakarak lalaki. Ka kok kitu amat aing teu boga turunan kumaha mun perang ha. Itu bejak. Asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung. Kenu kolot da bebeja gara-gara kiai. Gara-gara kiai. Quran aing mah nyalahkeun ka aing sia. Aduh. Ya bebeja kaza lagi naga izuk cuma minggu izuk ulang ngaji. Kunaon bongan ngaji harareudang. Eta lagi deh kakara geus sakitu sia ulah henteu ulang ngaji. Geus. Ulah. Sanu ni tahan ngaji ka dieu. Cek aing mah pokok sia mah awewe geus teu kudu ngararaji di ararimah bae. Jalain ngaji sia mah meuleun ginsu doang. Teu kudu aing bakal moal nurut mah. Ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilongok teh kieu. Barang ngaji saminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kak, horenganan ngaji teh kos kitu. Kula mah hayang ka sorga Kak, beus deuk nyandung malah geus beres nyandung. Tah, aing teh ngadaguan kos kitu tah. Ngan mun Kakak nyandung kula teu balik jaha bae keneh. Tah, tungtungna dong jore ge Pak. Nah, ditambahan ka dieu ku wan nuzila turunkeun ayat lamma amma qaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus sauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe ane moal kawin wa tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum Cek Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masih latifi kuatil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani ngaharam-haramkeun naon menu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun ulah
bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusa-manusa ku Kangjeng Nabi dipapatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasafal qiyamah nyaritakeun kiamat cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal aya kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh engke cuel-cel jelema harerudang deui didinya digiring ka mahsyar langtung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab saurang-saurang bakal dihisab tentang salatna tentang puasana tentang zakatna tentang hajina dihisab tentang bobogaanana nyana harta boga imah di mana kumaha dipakena naon dipakena kitu kene mobil motor dan lain sebagainya sawah kontrakan kemudian toko, perusahaan dan lain sebagainya. Ieu bakalna dihisab. Awas. Lamun beres hisabana surga, mun teu beres nyangkut hisabana neraka. Itulah Kangjeng Nabi dakwahna. Parakkeun nas kabeh ngarasa sedih manusia. Wa bakao careuri. Atupan urang teh boga kebon, eta meureun dihisab di kumaha. Urang teh boga onta, boga embe, kitu kene boga ladang dan lain sebagainya. Urang bakal bisa. Cek sawareh pan kami ge ka pasar. Atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh. Pan kami ge sagala bisnis jadi pelantara. Pan kami di pemerintahan. Kabeh sagara romong. Wa bakal careuri kabeh pikumaheun jaga engke di akhirat. Akhirnya Kangjeng Nabi ini beres mituturan pajtama asharatun minas sahabat fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamaah 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un saha anu 10-an teh hiji Abu Bakar Siddiq 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib 3 Abdullah bin Mas'ud 4 Abdullah bin Amrin 5 Abu Dzar Al-Ghifari, 6 Salim Maula Abi Hudzaifah, 7 Miqdad bin Aswad, 8 Salman Al-Farisi, 9 Miqal bin Muqarrib, 10 Utsman bin Maz'un. Wa tasyawaru marusawarah anjeunna hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatarahhabuna anjeunna hendeuk nyieun seperti pependetaan diri. Pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kelompok Kristen teh aya nu disebut kisisin jeung ruhban etalah kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen yakni nyana mengasingkan diri mengasingkan batin ibadah ka Gusti Allah nyekelan keaslian Injil iyalah disebut pendeta perumusan rujukan pertanyaan orang-orang Kristen pendeta kisis jeung ruhban etalah nu hebat cek nu 10-an urang ge kitu bae atuh lah urang ayeuna mah kieu bae hiji peuting urang sarolat bae nomor kedua urang puasa bae mun ti beurang nomor katilu ya urang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh urang wae jubu mazakir urang kabiri bae bobogaan urang kabiri cek jana teh aju urang gua yaqra'ul lail peuting urang maraca Quran bae wala yanamu 'alal farshi jeung urang ulah make amparan ulah ngadahar daging ulah ngadahar gaji jeung ulah make sesengitan aju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae encelo-enceloan sapira moal kebal haju paeh ieu kadengekeun ku Kangjeng Nabi kabar tersebut cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu sih ai sarua ujung-ujung acara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu hai mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh wala tatadu cuman ulah leuwih
ulah leuwih teh nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Nu halal ulah diharamkeun, nu haram ulah dihalalkeun. Kumaha cak Gusti Allah bae? Haram haramkeun, halal halalkeun. Ulah sok nyieun. Geus bae. Kumaha instruksi ti Gusti Allah. Jadi urang ulah sok nyieun aing mah haram sampai kerte lantaran bid'ah. Ulah sok ngaharam-haram nu can karuha. Aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh-meueuh bae. Ulah sok diharam-haram. Aing moal mah moal bae. Aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam. Aing mah moal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui. Ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia. Nah, make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga. Tanaga ieu adalah intisari pati daripada makanan dan minuman. Mantap cek Kangjeng Nabi, dahar nu loba. Minum nu loba. Sare sakabekna. Wah, mantap ya bae. Instruksi mantap ya bae. Akur ye jeung kahayang urang bitung ye. Akur ya bae. Cak Kangjeng Nabi, wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada, tidak terkecuali Arab atau Ajam, la tuharibu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah. Cuma ulah keterlaluan, nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Awas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sanyana Allah tersepen jasa, tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas. Mantap. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wa kulu sok dalahar kumaneh mimma razaqakumullah tina sawarehna hasil nu geus dirizkieun dizikikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiba nu halal anu bagus dahar ku anjeun. Ieu khusus dahar ai umumna mah tadi. Mana keumuman tadi? Keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharimu thayyibati ma. Ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus mah barang. Ai mah teh isi mausul eta min syagil umum. Berarti cek ahli usul fikih mah teh termasuk kana umum. Geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram. Bisa oge inuman eta teh ulah sok diharam-haram. Pakaian ulah sok diharam-haram. Kendaraan ulah sok diharam-haram, imah ulah sok diharam-haram, dan lain sebagainya. Wanita-wanita ulah sok diharam-haram, nu dihalalkeun ku Allah, akui halal, pakai gulakeun. Sakitu. Nu mantak cek Gusti Allah ka dieuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dalahar kumaraneh kabeh mimma tina saware min litabid ulah keterlaluan tin saware marazaqakumullah anu geus dirizkieun ku rizkikeun karanjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiba. Nu matak ulah puasa cek Kangjeng Nabi, ulah salat ti peuting. Geus hees bae ti peuting mah barang dahar minum. Ampu haram teh. Kangjeng daripada kabelah dituna cek Kangjeng Nabi pentingna salat ai beurangna ngees bae. Teu bagus. Puasa bae tapi ngaringkuk sakumaha gateung. Teu bagus cek Kangjeng. Kos kitu teu bagus. Haju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cek Kangjeng Nabi kos kitu. Instruksi cek Kangjeng Nabi. Awas, penting ulah lo penting salat hees bae. Beurang ulah tobat ting puasa dahar bae. Jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung putih kawin. Ayangnya nu berabat. Kawin instruksi. Beusi butuh pakaian, pake sadaekna asal halal cek Kangjeng Nabi, asal halal. Kendaraan beli asal halal, duitna halal, kendaraan halal, digunakeun pake halal, teu masalah. Bila perlu nu bagus, 2M, 3M beli. Kiai kumaha kitu kumaha ikuran ya ikuran
duduk permasalahan nama horeng Kangjeng Nabi tengah bagi-bagi kehidupan teh lantaran watak manusia teh kapan beda-beda aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung aya nu ibadah kudu sederhana beuteung nah aya nu ibadah kentel beuteung aya nu ibadah kudu boga duit bae aya nu ibadah setengah boga duit aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji itu karasa pan lain emangnya nama kari itu pugu aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae mun teu make baju bagus teu bisa ibadah aya nu make baju sederhana kakarak bisa ibadah aya nu make cumplang-campling ge bisaeun ibadah nantak horenganan Kangjeng Nabi teh kumaha lawan bicarana jeung kumaha sekupna ieu teh aya sekup umum internasional sepanjang masa aya sekup khusus Kangjeng Nabi briefing khusus aya nu khususul khusus jadi berarti teh kumaha jelema ieu nah ayat ieu mah jang urang Cikupa Bitung Bojong ieu nu beuki dahar nu ibadah nanya nama mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa mun maca Quran mun henteu ngopi heula jeung nyusu teu bisa lamun dek penting dek tahajud mun teu marende heula teu bisa nah ieu potongan-potongan kos ieu cek Gusti Allah dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid nimbel emang potongan kos ieu mah kadeuleu ieu dayut di mana ge nimbel dek salat Jumat berangkat jam 10 nimbel engke setengah 12 pas adzan muka timbel kunaon sih muka timbel kuat salat Jumat emang aing beuteung aing mah kos kieu nah eta teh ya dibagi horeng ku Kangjeng Nabi bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae ieu ayatna bagi jelema kelasna awam dek dibere kelas torekat kumaha pugu ngajina ge saminggu sakali ge ieu teh lamun keur teu boga bisnis lamun eueuh ngariung mun eueuh ngabesan tah eta teh ngaji saminggu sakali mondok henteu masantren henteu baheulana kuari dibere torekat di jalan torekat kumaha mah beres atuh ulah geus kos kieu mah kieu cak di dieuna la tuharrimu thayyibati ma ahallallah qulu mimma razaqakumullah gas degekeun ku ceuli sia abeh mantep ieu udang salat subuh jam 6 ngagoreng sangu sia nu loba atawa tukang wuduk kerenkeun wuduk berhenti sabaraha deui eta wuduk sabaraha deui 5 piring deh. Aduh kurang, aing genep biasana ieu. Borong. Dah. Aktivitas urang supaya gairah. Nu dek ka kantor supaya gairah, nu endek ka masjid supaya gairah, nu dek magahan ngaji jeung santri supaya gairah, anu endek dagang supaya gairah, mestina kudu nyarap heula emang potongan sia mah potongan nyarap. Tuh kurang kumaha geus rapih jasa agama teh. Ulah nyeungseurikeun kiai anu norekat anu nyeungseurikeun salah emangnya nama SDM na datang ka goreng sangu jinganan atuh goreng sangu laksanakeun daripada isuk-isuk ngadahar goreng sangu henteu ngadahar uduk henteu nyarap henteu engke ka kantor salah tanda tangan engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena naon kitu ngaranna 2 kilo dibere 1,5 kilo ngitungna besi salah tukang digawe kencengan betul ulah puasa matak lamun aya tukang bas puasa raja pecat ku aing sia nya tukang bas puasa raja engke kumaha moal beres tuh besi moal bisa dilengkukeun ku sia ulah puasa kita instruksi tah ieu kun kitu kulu mimma razaqakum pan tadi ge ditarekan ku Kangjeng Nabi nu endek puasa bae ulah nu endek salat bae penting ulah nu moal kawin ulah kawin biasa cek Kangjeng Nabi kawin komo urang kuari gagah awak ieu sehat kebenaran urang usaha rada mejeurna lah sakieu mah kendaraan geus aya anak kakarak boga 5 mun kawin deui nya dong bisa kawin susurian sieun sia
kumaha ge hayang-hayang namangan sieun. Aduh. Instruksi syariat ya ngaranna ye urang bersyariat. Jadi Kangjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui ulah sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun. Awas. Dahar maneh sebagian nu dirizqikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ngalempengkeun niatna doang. Jam 7 mulai ngadahar uduk atau goreng sangu Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah lantaran sakitu abdi mah ieu endek ngadahar goreng sangu teh niatna jang ibadah dagang neangan duit jang ngabiayaan keluarga titik eta geus menang ganjaran geus menang ganjaran besok abdi mah Gusti japan deuk ka kantor pagawean kantor teh pan loba geus abdi mah kudu nyarap heula dipaksa-paksa ge ku kiai kita puasa Rajab geus bae teh mah jang kiai bae kula mah kula kiai mah kiai. Lantaran pagawean kula beda jeung kiai. Geus kula mah kiai mah ka kantor ieu niatna ge neuk neangan maisha jang ngahirupan keluarga. Sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor moal beres. Nah, ke situ. Aya nu ustad. Isuk-isuk bulan Rajab. Nah, kiai ini tahan puasa ge jawab abdi mah kakarak jadi ustad lain kiai. Teu kuat. Ya kuat beneran kiai mah eta Gusti antaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sape nu biasana salat duha 4 jadi 2 doang perih beuteung biasana teh zuhur maca Quran ieu mah ngalantur henteu ajeuna mah hees bae daripada abdi bodi kos kitu deui abdi mah moal puasa Gusti geus mendingan nyeubeurkeun beuteung bae lah Gusti eueuh masalah eta mah komo bangsa ustad dulu karwa mah tinggal nyarap tah ieu teh lain lalagaan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat. Sahabat bae ge tadi dilarang nu endek salat bae tengah peuting ulah teh Kangjeng Nabi. Secara umum Kangjeng Nabi. Secara umum. Endek kitu puasa bae ulah. Waktu-waktu bae puasa ke buka. Teu bagus puasa bae teh puasa. Ai aktivitas aju coceng, aju kurang, aju teu gairah. Teu bagus, cek Kangjeng Nabi. Tetap aktivitas kudu segera selesaikan. Sebab moal beres ya mun make puasa ieu moal beres. Make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus bae. Jadi lamun make nu jorek kurang pede, make nu bagus. Make nu bagus. Beli nu bagus, abeh ibadahna mantap ka Gusti Allah emangnya nama mun make baju bagus salatna getol, mun make baju jorek kurang salat nu bagus. Nu bagus jang si eta mah nu bagus. Aing mah lamun teu make BHS di Jumat embung izin sebab pan aing mah jelema sugih. Beli BHS bila perlu pake kongkoyangkeun nu hiji. Nu hiji udang-udangkeun Gusti BHS. Abeh pajar boga loba jasa. Hari pake ulah asa-asa emang jang kelas kos kitu mah tah ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor jasa Pak lamun geus sempit jasa datang ka hese usik kurang teh ieu keur logor jasa ieu geus lah nu sajen mah geus ulah diinget-inget ayat ieu bae inget-inget ya abeh lalu asa logor asana ieu ya ayyuhalladzina amanu hai jalman nu ariman la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah cek haram-haram naon bae nu bagus tu dihalalkeun ka aranjeun kabeh cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah sebab Allah teh teureuseupeun kana nu sok ngaliwat batas bakulu jeung dalahar maneh kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus dirizqikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba ngan awas wattaqullah sing sieun maneh ka Allah allazi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus bae asal kieu bae geus. Dahar, yang penting halal. Itu bae nginum penting halal. Niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bari perbandingkeun ieu perbandingkeun ieu. Aing lamun isuk-isuk teu nyarap, teu sanggup ngaji ieu. Tapi lamun nyarap aing sanggup ngaji, nyarap nu gede. Nyarap nu gede.
Penting aing mah lamun henteu seubeuh beuteung teu kuat tahajud, tapi lamun seubeuh beuteung aing kosok daek tahajud. Seubeuhan bunciran ku sia beuteung sia. Bunciran, nu penting pakai ibadah emangnya mah datang kadinya ibadahna. Emang datang kadinya eta mah pokona mah henteu beda jeung keboplen lah. Lamun gede eusina nyana nyungkurna, waduh kencang keboplen teh kos kitu pan. Asal dikombong mau buang aja sanggus. Wayuh bae geus galengan salos. Lamun kurang kombong, kurang kombong aja bae. Oe. Kurang siap. Temenang magi dikang empe-empewan. Emang keboplen teh kok gitu. Kayak bangsa potongan keboplen pan ieu. Lihat gitu bae geus. Ulah hese-hese. Saya tahapan syariat maka itu nu penting beteng sebehan udahar ku nginum pakai bagusan ke kendaraan nu bagus tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engke aya deui ayat nu khusus lain jang umum. Noel kasina Abu Bakar, Noel kasina Utsman, Noel kasina Ali. Ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisaeun tah urang lembur ge Abu Bakar. Li tah mah gampangeun tah mah ibadah kos kitu. Atuh kudu beda maneh. Atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon. Aju asara rieun tadi mah kita dahar aing kuari jadi sieun deui. Masya Allah. Cak abakula teh baca kabakula nu rapih jasa pagawean bahasa Imam Ghazali. Imam Ghazali mah bahasana na kaharti jasa. Bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar. Imam Ghazali eta ieu nurutan dieu ieu. Lamun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan. Lamun memang ku puasa teh nya mah getol jasa ibadah atuh puasa. Tangges di wilah-wilah jelema tujuanna mah kabeh ge hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik aju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya. Kageleng ku mesin kotrek pate kunada. Aduh gagoleng kunada puasa. Ngantuk ceknya. Tuh. Balberes sanajan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk. Ngantuk. Inu di dia doang gitu bisa kikian kan di juru mapan geus ngalaeh lagi. Nah ieu mah kakarak datang ka syariat. Jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kos kitu kawin, ulah datang ka teu kawin. Cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui nyana indit ka leuweung ulah waka diturutan heulanan tah mah khusus tah mah. Ulah nurutan nu kos kitu. Ulah nurutan nu tabatul. Ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus di mamana ge. Anjurkeun dahar jang ibadah, anjurkeun nginum jang ibadah, anjurkeun make pakaian nu halal jang ibadah, meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah, imana nu teger jang ibadah. Geus kitu we syariat mah tak ku sakitu ge ku sakitu di akhirat ngambeuan ka sorga ngambeuan. Ngambeuan doang nyaho ka ditu. Ke dihareup kakarak aya-ayat anu wilah-wilah jelema teh ya. Ieu kakarak secara umum syariat model ke situ. Jacak Kangjeng Nabi, pan kaula diutus teh indamal buitul liutami makarimal akhlak. Hiji. Kadua, buistu bil hanifiyati sama. Kula teh diutus make agama nu hampang. Lamun kudu puasa bae mah beureunanan beurateun jasa. Doh, aing anjakal milu ka Muhammad capek jasa horengan atuh. Embung kadenge eta ku aing teh cek Kangjeng Nabi ngadenge capek nuturkeun aing embung. Duh, nurutan Kangjeng Nabi horeng capek jasa penting salat teh sanu nita. Cek Kangjeng Nabi jah aing mah kasia mah teu nita kudu salat teh molor bae geus sia mah. Hees bae nu penting mah maca 2 kalimat syahadat, tak kisah hees hudang-hudang subuh. Terus nyarap, terus kaladang, zohor, kaladang deui, asar, terus maghrib, terus bae geus, putar-putar ti dahar, nginum. Nu penting salat sakitu doang tah. Geus sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Ngan sih hade ieu.
ulah keluar ti aturan sieun ka Allah maneh kabeh allazi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hampang tah kieu jang masyarakatna tah ngeunaheun jasa. Tinggal kaditu beuki leleb deui la yu'akhidzukumullahu billagwi wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لندن ucapakan lafaz Inna Ubaidallah misatuhuna ki Ubaidallah inna Ziyad kang petalan ki Ziyad kataba iku nyuratan ya Ubaidallah ilal hawa maring ki Hawa ibni Yazid ar-Rayahi Najja bil Husain misatuhuna panggonan jah atau juhja ikut tetap kalan Husain wala halul lugat ngejasa bagi halul lugat arada ngarepakeun ya Ubaidullah al-Zahu ing kere Yazidina Husain wa bayyik alaih lan nyemputakeun sirah alaihi ngatos Husain wa ju'ja atau wa ju'ja lan utawi ju'ja lan jija al-mawdu'ud dari ku panggaran kang sempit minal adi saking bumi Cuma amadahu bi'amar gari-gari nguatan ya Ubaidullah ing kitu ing Hawa di Umar kalawan sina Umar ibn Sa'ad di arba'ati alafin dalam 4 pirang-pirang ribu summa mazala kari-kari oraging pinggilin sa Ubaidullah Yazidu ikumu ya Ubaidullah al-asakir ing pirang-pirang tentara wa yazdanbiru jamahir ila an balagu 22 alaban lan memintar ya Ubaidullah ing pirang-pirang kang maher kang hebat kamaring tumega ya asakir kabeh ing roran 20 alpan ribu wa amiru mamaran utai pemimpine ya asakir iku Umar bin Sa'ad wa ada ulan ngajanjikeun ya Ubaidullah ing Umar ay malikahu Madinatar Rai ing yenta anda akan raja ya Ubaidullah ing Umar ing Madinatul Rai baba'al fasikur rusdadil Rai maka ngadal sa panggang pasek ing kapinteran ing tupudu bil Rai kalawan Rai kalawan lacut bijali kaya kulang dalam kono mazhar ya kulang ucap ya syair qaulun mafailun la anzil mulkar Rai war Rai maniyati arji umar zaman biqatli Husainin yang maka caritakeun neruskeun dongeng Sayyidina Husain anu endek dibunuh. Sayyidina Ubaidullah bin Ziyad nuratan ka Hawa bin Yazid ar-Rayahi dalam suratna Ji'ja bil Husain. Cik ahli lugat maksudna tangkep Husain, penjara Husain, teunden di tempat anu sepi. Ji'ja mau diudlaik minal abd. Husain cucu Kanjeng Rasul tangkap. Kemudian turun di tempat anu jauh kade-kade tunu sempit supaya tidak bisa bergerak. Bila perlu bunuh. Itulah zaman baheula. Kemudian itu dikuatan yaitu Umar bin Sa'ad. Tentara dipersiapkan sampai 4.000 tentara. Ubaidullah. Gitu turun-turun Ubaidullah. Nambahan karena tentarana beserta jeung anu hebat-hebatna mencapai gitu 22.000. Jadi tina 4.000 ditambahan tentara untuk menyerang Husain adalah 22.000. Dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Akhirnya terjadilah peperangan anu dahsyat, terbunuhlah Sayyidina Husain dalam peperangan ini
Ubaidullah menjanjikan Umar sebagai pemimpin, andai kata menang dalam peperangan melawan Sayyidina Husain, akan dijadikan raja di negeri Rai. Akhirnya Ubaidullah langsung membunuh kepada Sayyidina Husain. Sebabnya nah yang jadi raja. Tapi zalika yaqul wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala